Dina hiji poe Asmita keur ngaso ngareureuhkeun ka capek tas nutuhan dahan kai piarengeun. Tukangeunana leuweung geledegan anu masih langka kasabak ku manusa, palebah puncakna ngebul kawah talaga bodas. Ret deui manehna kalebah saung paranti tunggu sarta ngiuhan tina panasna sinar panon poe jeung hujan. Ngadak-ngadak beuteungna ngusial menta dieusi disadana meuni ku kurubukan. Ras Asmita inget kanu jadi bapana, manehna teu weleh panasaran di mana ayana mun maot hayang nyaho pajaratanana, mun dipindahkeun hayang nyaho di mana tempatna. Ras deui manehna inget ka pamajikanana nyaeta Nyi Esi. Keur lajang nama Nyi Esi teh meuni pada marbutkeun, sanajan lain anak jalma aya tapi wanda jeung rupa mah taya nu nanding. Estuning bentangna we dicicapar mah. Ayeuna sanggeus jadi pamajikanana. Najan ari gurat kagelisana mah can leungit, tapi nilik bukti warugana mah kacidarudina. Komo ayeuna mah sasat keur ditinggalkeun di imah ditungguan ku inung beurang ngadago-dago brol na utun inji. Kayaan palebah dinya kacida pisan sepi jemplingna, tapi najan kitu ari hawa mah kacida segerna. Angin ngadalingding ngagebran awak Asmita anu bobolokot ku kesang tos digawe. Pamandangan kalebak kacida endahna, lebah suku gunung katempo hejo ku tatangkalan anu laleutik. Jung Asmita cengkat tina diukna, maksudna mah reka saung ngorehkeun bebeuleumanana dumeh tadi mubui sampe. Bari nguar ngoer durukan teh panonna mah teu boleh cingeus ngarep-ngarepunan sugan we aya datang. Ret manehna kelebah leuweung nu ngabadeg hareupeunana, kai-kai geus jarangotan, lain satangkeup dua tangkeup deui gedena, kawan tu kai leuweung tutupan. Sareretan siga aya nu ngajuringkang lebah dapuran saliara, tapi sanggeus disidik-sidik bisi unan jalan dinya, nah teu jol bae ningan. Tuluy Asmita ngageroan nyalukan unan, lebeng taya nu nemalan. Jung manehna nangtung tarati sasari hatena bet ngarasa seber lantaran tetenjoanana tadi teh sidik aya nu ngajuringkang siga aya nu make sarung belang. Sugan teh unan tapi sidik da lain digero-gero oge teu nemalan. Ku kituna gap Asmita teh kana bedogna, kop kana bebeurna nu digantelan peso balati, bisi aya naon-naon nu teu dipiharep, bakuna mah bisi aya jelema nu rek hianat. Da ari ku sato leuweung mah Asmita teh teu boga rasa sieun, dalah kumaung oge lantaran tara aya nu ngulambreng kalebah dinya mah. Barang dijil ti saungna bari ngajingjing bedog, na ana jorela teh peucang luncat ka gigireun saungna, lumpatna meniputat patit kawas nu manggih kasieun. Si bedol teh geuning peucang, cek Asmita satengah ngomong sorangan, bari panonna teu weleh rurat reret ka palebah rungkun-rungkun. Sabot manehna keur lenga-lengo kabeh tonggo nu lumayan rada paroe ku tatangkala nu jarangotan. Na ana gaur teh di kajauhna kadenge maung sancang gagauran. Sing horeng meureun tadi teh ngudag-ngudag beucang. Ulah inget kana dongeng si Ibing nya di Opi beda-beda deui caritana. Atuh Asmita teu kira-kira reuaseunana, geuwat manehna lumpat kanu rada negrak sieun kabongohan, heug weh ditekuk, tuluy di Opi, mana teuing wirangna. Wirang pae we nu aya nya. Hatena teu boleh deg-degan, make inget kana pipaeheun sagala, rusras ka pamajikanana nu keur bureuyeung bulan alaeun. Ngan rek lumpat ka mana, da sasat pibahayaeun teh geus nyantong, anu deuk ngarah pati nekuk punduh kadengena mah teu jauh. Beuh cilaka ye, geurentes hate Asmita.
Tapi ras manehna inget kana jangjawokan mun panggih jeung maung dileuweung ngan bae kakarek oge inget sapotong salama jangjawokan detik ieu aya dua parawana wa dua susuna wa kabirona bujuruna wa asku munuuna tah eta mah jangjawokan sim kuring lamun panggih jeung maung teh nya eta mah maung sancang geus nyeureudeg manten teu sieun nureunnan ku jangjawokan dan naon eta aya susu-susuan sagala sigana teh maung teh kacidala pareunana bari gagauran teh merong ka Asmita bari nyampeurkeun lalaunan sedeng sungutna mah nyengir tak kuduna mah nya Bang Soleh lamun maung pas nyengir kitu teh mau sikat gigi gitu teh disikat eta maung nemongkeun sihungna nu ranggeteng buluna muriding suku hareupna nu pinuh ku kuku teh nya nu sareukeut tur panjang masang ka hareup bari satengah nangtung Asmita gewat mundur taki-taki bari rurat reret neangan panyumputan ret kana batu paragi diukna ari ngalange atuh gajleng bae kaluhur batu tapi maung teh teu ngudag luncat kala siga nu ngajak ulin lempangna lalaunan depang depong terus satengah nangtungan huntuna bae nu ranggeteng jeung siga nu kumetap teh kawas nu kabitaeun hayang ngopi Asmita di dituna mah meureunan nguntup mal kamananya lumpat ari lain jadi eusi beujitna mah di luhur batu Asmita pasang bedogna dikepeul page barang maung nepi ka handapeun batu ngan gaur bae disada atuh Asmita meni wer-weran ki tapi ayeuna mah manehna nekat pae hirupna aya dina poe ieu pisan sanggeus gagauran maung teh ngaronto ka Asmita tapi ku Asmita gewat disabet ku bedog sababaraha kali ngan teu beunang beureunan da bakating ku geumpeur barang rada luhur ngaronjangna Asmita rada ngareuneuh bari nyabetkeun bedogna atungan bete suku hareup sakadang maung palebah ugelna teh kasabet gaur eta maung teh rada ngejat sidik lebah pigeulangna ngaplek atuh maung beuki amek ayeuna mah sabot maung ngajentul peda suku kencana setengah sapat Asmita inget kana warahan bapana nyaeta mangsal hapi dina ulin main po kagambarkeun dina ingetanana kumaha cara nyerang jeung nakis atuh hatena rada teger oge malahan mah pok manehna nyarita sorangan sih doakeun akang cing salamet abah disuwunkeun piduana Gusti mugi abdi disalametkeun tina bahaya sabot kitu teu kanyahoan maung teh ngaronjang deui malah ayeuna masih ganu rek luncat ka luhureun batu Asmita beuki reuwas sarta manehna ti soledad gebut ragrag ka handap mau ngagentak ngudag rek nekuk ngan bae Asmita rikat ngagorentel bari nyabetkeun bedogna mau ngajurung kudu Asmita ngagentak udang deui kawasna itu ieu oge mimiti bijil nafsu bari masang kuda-kuda teh Asmita unur-unuran neangan panyingcetan pikeun ngahindarkeun bahaya ngan orokaya maung teh ayeuna mah beuki wani pisan siga nu geus hayang nyelewegkeun we kana beuteungna jeleng luncat rek ngarekep Asmita nyingcet bari ngarojokeun bedog kana lebah beheungna mau ngagaur bari ngarawel bedog tapi Asmita rikat narik deui bedogna bari disabetkeun sabot Asmita keur galungan jeung maung marbutkeun pati rong heap ti lebak unan datang dumeh kamarina geus janji rek ngabadamikeun perkara manehna kawin teh jeung Nyi Iko tapi barang anjog kadinya unan kacidareuasna nempo Asmita keur galungan jeung maung sancang anu gedena 2 kalieun domba adu buluna belang huntuna ranggeteng suku anu katuhna rek ngacak-ngacak beungeut Asmita ngan suku hareupna nu belah kenca uplak aplek meh sapa kitu deui tina beheungna ngaburial getih sedeng Asmita geus puguh baju jeung calana mah rangsak uwak awek atuh beungeutna leungeun awakna sakur nu kakaut darwang tapak kuku-kuku maung saluar awak boborot ku getih tapi sanajan kitu
Asmita masih bisa ngalawan bari cungcat cingcet teh leungeunna teu eureun ngadekeun atawa ngarojokeun bedogna kana beuheung atawa kana beuteung maung anu harita guram gerem matak paur nu nenjokeun. Unan ningali sobatna anu keur naruhkeun pati teh lain gewat nulungan, manehna kalahkah nyalingker ka tukangeun tangkal kai bari panon mah teu ngiceup-ngiceup ningalikeun nu keur galungan. Ngan orokaya ari calana mah geus gogoyobod atuh da wer deui teu sirikna saban mau ngagerem atawa ngagaur di sada. Unan mah teu bisa nahan teng bensin anu terus ngawer-wer ngan henteu we ari nepikeun kababayan mah. Antukna tina bakating ku sieun brek bae cingogo bari ngayek-yek sukuna teu bisa dicengkatkeun boro-boro bisa nulungan Asmita. Malah bedogna oge tungtungna mah ngagoler gigireunana. Gajleng deui si Raja Leuweung teh narajang deui dumeh Asmita sukuna ti kudawet kana akar. Bari ngagerem dek ngrekeb sarta tinggal sababaraha senti deui sukuna dek ngrekeb kunuk Asmita. Ngan untungna Asmita rikat ngagorentel bari nyabetkeun bedogna kana cungur maung anu geus calangap. Habek gaur bae disada nyerieun sedeng sungutna gudawang rangsak dihakan ku si leunyai bedogna Asmita warisan ti mangsal hapi nu jadi bapana. Gabrug deui si Raja Leuweung teh ngeureukep. Kabeneran Asmita harita mireungeuh unan atuh Asmita sasat kabongohan rek ngejateh teu kaburu ngan orokaya atuh bajuna soek sarta teu burung kuku maung teh nancep. Tapi Asmita inget kana warahan bapana. Suku maung nu katuhu anu geus nyampe kana beungeut teh gep bae ditewak tapi lesot deui. Asmita rikat ngejat ka gigir bari ngambatkeun bedogna anu meneran keuna kana suku anu kenca nu tadi geus ngaplek. Bet disabet kudu maung teh ngagaur sarta ngudukung. Alhamdulillah kituna teh da saterusna mah ngagabrug deui. Asmita mundur kana lebah tangkal kai cagak bari ngahambatkeun di bedogna tapi cilaka manehna ti kudawet kana areuy blak bae nangkarak sedeng bedogna mencleng sedengkeun maung mah geus manco tinggal gep neku. Ngan untungna Asmita muntang kana areuy anu ngarambay bareng jeung ngahunjalna Asmita areuy teh nyorolok murag kabeneran ninggang maung atuh sasat karungkup gewat baik ku Asmita di piting beuheungna tapi mau ngahunjal ka hareup nepikeun ka Asmita kagusur sarta pamitingna lesot. Ras Asmita kana peso balati nu disorena sakilat dicabut tina cangkeng kakarek oge nyeunghap maung geus ngarontok manten satengah nangtung atuh Asmita kagok asong paeh hirupna teh aya di dinya pisan. Geus inget yen manehna baris paeh disasa aku si Raja Leuweung. Barang mau ngagabrug suku katuhuna ditewak pigeulangna satengah ditakis siet terus mata maung teh ditubles ku balati siet deui jeros mata nu sabelah deui dihanca ku balati nepikeun kameh asup kabeh. Gaur eta mau ngagaur bari ngajol ka hareup. Untung Asmita geus nangkarak beak tanaga atuh maung teh ukur ngaliwat luhureun sirah sarta jedak bae neunggar tangkal kai. Namru bari kokosehan korejat hudang belenyeng lumpat notog-notogkeun maneh sasat neunggar-neunggarkeun huluna kana kai. Sabada kokorelengan bari siganu edan kawasna bae geus teu kuat teu nahan ka nyeri dumeh dua matana dihakan balati nu masih nanceb. Bruk ngedukung bari kusah kose anu saterusna mah jeger rada jauh di tempat nangkarakna Asmita. Unan barang nenjo mau ngajoprak kitu deui Asmita sarua ngajoprak gewat manehna bijil tina panyumputanana kituna teh bari satengah ngorondang nafsu mah hayang lumpat muru sobatna tapi suku leuleus hese nangtung. Harita panon poe geus lingsir ngulon sakedeung deui ge dur asar sangeus sidik Asmita masih keneh hirup rigidig bae dipangku dibawa ka saung anu teu jauh ti dinya. Asmita digolerkeun bari dibanjur ku cai tina kele kulisik Asmita hudang atuh gewat ku unan diasongan cai
regot-regot nginum bangun nikmateun naker. Ngan oro kaya lengerek kapaehan sigana teh baluas urut bieu. Sawatara lila Asmita ngelempreh kapaehan, sanggeus digulang gaper ku Unan, nyah manehna beunta lalaunan, red ka Unan nu cindekul bari rambisak mangkarunyakeun ka sobatna. Pok bae Asmita nyarita, "Nan, Unan, Papa, pae?" Cek Asmita maksudna mah nanyakeun pae henteuna mau musuhna teh. Kang, salamet. Walon Unan maksudna mah yen Asmita teh salamet. Tapi memang kadenge jeung kahartina ku Asmita mah maung teh teu pae, atuh korejat bari ti bubun celik kop kana kampak nu aya di saungna. "Mana ayeuna? Mana Nan?" "Ih, pae eta mah Kang," cek Unan bari unur-unuran sieun kebarerang. "Pae?" cek Asmita bari buru di namru, memang tanagana geus beak. "Kang, wayahna kukuring rek dipanggul ieu, urang balik," cek Unan bari memener sarungna. Sedeng Asmita mah teu ngawaro da geus teu bisa ngomong-ngomong acan. Regeyeng Asmita dipanggul dibawa balik ka imahna di Cicapar. Najan bari eureun-eureunan dumeh Asmita mindeng hahargungan sarta Unan ngareureuhkeun kacape. Kira-kira wanci isa Unan geus tepi ka imahna Asmita. Ari kasampak teh indung beurang keur cakah ciki lantaran Nyi Esih geus ngaheujeun baris ngagumelarkeun hiji manusa titipan ti pangeran. Bareng jeung gubragna Asmita digolerkeun dina samak di tengah imah. Di jero enggon Nyi Esih brol ngajuru budak gumelar kalawan salamet. Nuhun Gusti, alhamdulillah parantos salamet," cek indung beurang bari red ka tengah imah mireungeuh Unan keur ngagugulung Asmita atuh geuwat ngojengkang kaluar bari hariweus-weus. "Kunaon eta teh Jang Unan? Kunaon Jang Tata teh? Kunaon ieu teh?" "Gelut jeung maung mah," walon Unan lalaunan. "Kumaha Jang? Baru ku ucing," cek indung beurang bari bruk bae ngudupruk sarta teu karasa jol kecewer tina bakating kureuwas jeung sieun kuno lain-lain. "Tos bae mah da tos salamet teu kuat kieu. Hawatos tu bilih kadangun ku Nyi Esih anu keur ngararasakeun kanyerina," cek Unan satengah harewos. Sedengkeun Asmita mah ti barang digolerkeun oge ceulina mah ngadenge yen di jero enggon teh aya nu gogoroan. Ngan oro kaya manehna teu bisa hudang ka wantu taya tangan pangawasa. Atuh indung beurang teh cul Nyi Esih gapay jeung Unan ngurus Asmita, digulang gaper diubaran jeung dibersihan. Sanggeus beres ngubaran Asmita terus ngurus Nyi Esih jeung budakna, tudu indung beurang teh riweuh cakah cikih ciling cingcat ngurus nu ngajuru jeung nu cilaka. Nepi ka tengah peuting kakarek Asmita rada jagjag kasurung ku hayang nyaho di rupa anak nu karek gumelar ka alam dunia. Bari digondeng ku Unan, Asmita nepi ka enggona. "Kang Tata salamet," cek Nyi Esih bari nangkarak. Panonna mah pinuh ku Cipanon ngagereneng sasat nahan ka nyeri jeung mireungeuh kayaan salakina. "Alhamdulillah Esih, akang salamet. Kumaha ari Esih?" "Salamet Kang, nuhun Gusti. Kang Tata sareng pun anak aya dina kasalametan," cek Nyi Esih bari gap kana leungeun salakina anu pinuh ku tatu urut dikerwes mau. Jang Tata, ieu geura tinggal si Ujang ieu," cek indung beurang nu taya lian Ma Inot ngaranna teh.
nuduhkeun ramo orok nu beulah kenca. Ari red ari gebeg teh Asmita ngarasa reuas nu lain di kieuna. Lantaran ramo cingir anakna nu beulah kenca bet buntung sabuku, pondok eueuh kukuan. Dedeh teuing Kasep. Hidup gumelar ka alam dunia teh bari mawa cacat. Sanajan kesabaraha tapi ciri nu mandiri, moal leungit saumur hirup di alam dunia. Asmita nyarita ngageuri malah bari nyurudcudkeun Cipanon sagala. Ngalembereh mapai-mapai pipi nu pinuh ku raheut. Jang Tata, dina wali kata oge aya tanah hideung. Ceuk Mainot bari mukakeun ambetna, ditembongkeun. Bener bae dina walikat lebah kenca nyeplok tanah hideung sagede peser. Nya teu naon Kasep, sanajan hidup gumelar pinuh ku ciri-ciri, muga-muga bae hidup sing pait daging pahang tulang, sing jadi manusia anu aya hargana, aya gunana pikeun hirup kumbu. Muga-muga naon harapan Bapa nu ti heula kungsi ditamplokeun ka lanceuk hidup sing bisa kalaksanakeun. Kasep, sakalian ayeuna ku Bapa hidup di Berengaran, lahirna muga disaksian ku biang hidup katut inung beurang oge maunan, batina mugi disaksian ku Gusti nu Maha Suci nu ngagelarkeun hidup ka alam dunia. Lantaran hidup gumelar bari mawa ciri, nya hidup teh ku paparek di Berengaran gumilar supaya deket kana kecap gumelarnya eta nu ngalantarankeun ayeuna hirup di alam dunia. Ceuk Asmita bari saterusna ngucapkeun syukur kanu Maha Kawasa. Ngong ceuli katuhu budak teh di adanan, geus kitu ceuli kencana di komatan. Pamiarsa sadayana, disagigireun Asmita nu meunang ka bungah boga anak lalaki, kitu deui Unan nu sasat bakal meunang ka bungah dina poe pangantenan. Tapi teu kitu mungguhing sipating jelema mah sok aya bae nu sirik pidik mika cua mika ceceub teh. Buktina Lurah Barja nu geus kawentar galakna lantaran ti heula kungsi nanyaan ka Nyi Ikoh, tapi ditampik da eta Nyi Ikoh na embungeun di Candung. Ayeuna sanggeus aya beja yen Nyi Ikoh deuk dikawinkeun ka Unan tukang areng, atuh puguh we Lurah Barja teh kacida ambekeunana. Komo barang ngadenge cenah ceuk usung esangna yen pangna si Unan bisa meunangkeun Nyi Ikoh teh lantaran ku gawena Asmita. Atuh teu wudu jadi beuki nafsu asa dihina basa. Kitu deui si Babah Gondok anu memang boga hate teresep ka Asmita lantaran ngajual arengna sok kabatur bae mun teu kanyahoan teuing mah. Kiwari beuki kacida mika girukna ka Asmita teh. Lantaran Babah Gondok jeung Lurah Barja teh kacida nyobatna, ayeuna sasat sarua manggih jalan mika ceceubna ka Asmita. Atuh dina ngarupatna teh nembongkeun ka geuleuh anu luar biasa. Akhirna ieu dua jalma teh sapamadegan yen kalakuan Asmita kitu teh lain antepeun. Isuk jaganing geto pasti maranehanana baris nyieun reka perdaya pikeun nyilakakeun Asmita. Tekad ieu dua jalma teh teu saeutik mangaruhan kana jalan hirupna gumilar nu mangsa ieu keur leleng ka halu. Nasib gumilar sagemeleungna aya dina kakawasaan pangeran. Tapi reka perdaya manusia nu mika giru ka inung bapana jadi marga lantaran gumilar kadungsang-dungsang. Pamiarsa sadayana, dina hiji poe geus aya kana saparapat jam namah Asmita diuk di Golodog nempokeun anakna nu ulu kutek diburuan pipilueun ulin jeung nu galedhe nu harita keur maraen kaleci. Budak teh bangor pisan gawena ngandugla diglebae kaditu kadieu ngahalangan anu keur arulin. Geus sababaraha kali dipangku disina cicing di sisi, tereleng deui ka tengah. Brek cingogo nyang hareupan kaleci anu diparake masang.
heg dicoo di korehan. Ih sisi atuh ngalajonanya. Cek Iding bari dek mangku Gumilar. Aim, aim. Gumilar ngahunted kekepehan, leungeunna ngepeskeun leungeun Iding nu rek mangku. Mah di dieu anggur mah jeung Abah, cek Asmita ngageroan ka anakna. Lantaran budak teh ngadon ngahintul we, panonna nyureng kanu dek mangku, ret Gumilar ka bapana teu kungsi 2 kali ngageroan, cul kana kaleci. Digle nyampeurkeun ka bapana, leumpangna ngadedot bakat ku montok. Bah. Gumilar ranggah leumpangna gagaleongan, gancang ku Asmita di pangku. Kalacat deui kana golodog dibawa asup ka jero. Gek diuk nyarane kana bilik, budak dilahun bari diusapan sirahna dedeuna keranan. Jurung kunung Gumilar cengka tina lahunan bapana, ugal-ugil hesieun aker, maklum berateun ku awak. Hei gua Asmita dibantuan dijungjungkeun. Rek ka mana atuh teh? Cek Asmita bari leungeunna mah teu lesot. Mak. Budak teh nemalan meureun maksudna teh hayang ka indungna. Ulah ngoprek atunya. Digle budak teh ka dapur nyampeurkeun ka indungna. Dianteur ku teuteup bapana nu padet ku kadeudeuh nu taya hinggana. Kakara oge tepi ka dapur geus kadenge nyesi ngagorowok. Alah bangor mah. Bawa ka dinya tukang. Ieu geura angeun diacak-acak. Torojol Asmita nyampeurkeun, najan dicarek budak teh ku indungna, leungeunna mah pakupis ngacak-ngacak ayakan. Yap ka dieu jeung Abah, da bager umah. Bari regeyeng budak teh di pangku dibawa ke jero imah. Gek diuk di lawang nempokeun barudak nuker arulin. Lamun ceuk Abah aya di dieu, piraku teu ngarasa bungah ningali incu geus sagede kieu. Ceuk keurentes hatena bari nempo sirah budak nuker di lahun. Heg didanghuakeun, celengok pipina diciuman. Brai kajadian nu ti heula-heula narembongan deui waktu bapana digalusur ku sababaraha upas basa deuk dibawa ka Garut pisan di berok teh. Ras inget kana caritaan Unan nu nembongkeun kacurigaanana ka Lurah Barja. Inget deui waktu Lurah Barja kababu ku rancatan di tokona si Babah Gondok. Pok-pokana harita basa keur nyarekan bet matak pikiraneun. Bisa jadi Lurah Barja teh neuneun hate goreng ka aing. Teu sangka baheula manehna mika hayang ka si Esi bet nepi ka papanjangan kieu. Malah nu jadi korban mah pan bapa aing sorangan. Teu naon Barja. Rumasa dina waktu ayeuna mah aing teh eleh. Tapi engke rasakeun da jelema mah moal salilana apes. Oge anjeun moal salilana jadi lurah. Jadi pangagung anu aya dina kaunggulan. Asmita ngomong dina jero hatena. Ret Asmita kana leungeun kenca Gumilar anu numpang dina tuurna. Sabrehan oge kabireungeuh cingirna buntung eueuh kukuan, kecewis deui manehna ngagerentes. Ini persis pisan cacadna teh sarua jeung akina dina cingir kenca. Ngan ari Abah mah buntung kabeh. Boa ieu ge nurun ti akina. Teu nanaon lah. Asal ulah nurun kana kasangsaraanna we. Jurung kunung budak teh nangtung dina lahunan bapana, leungeunna ngopepa ngarawelan beungeut bapana. Leungeunna nu balu teuter teh nyonyo ceda bapana nu ngagudat dina pipina, ladang basa bareto gelut jeung maung tea. Tapak kuku nu nepi ka ayeuna teu bisa leungit, dina cageurna mangrupa cacad nu ngagurat dina pipi. Ulah dikorek-korek atuh linu yeuh jalu. Ieu teh minangka mah hadiah kelahiran hidup. Persis Abah meh-mehan meunang cilaka.
sapoe rejeungjeng hidup gubrag ke alam dunia. Cek Asmita bari neuteup beungeut gumilar. Akang, Soranya Esih nyalukan ti dapur. Asmita ngareret ka dapur satengah ngadengekeun lantaran teu pati sidik. Puguh pikiranana keur dipuseurkeun sagemlengna ka anakna. Akang, Aya naon Esih? Asmita nanya bari masih keneh diuk. ieu minyak lantung teh geus kosong. Ceknya Esih. Nah ada tadi eueuh nu ngider ka dieu kitu. Ari sugan teh aya keneh. Nyi Esih ngareret ka salakina anu geus manco di lawang dapur. Be, bakal mau kue-kue meureun saputing ieu mah. Nya geus urang meuli we atuh meupeung beurang keneh. Na moal kaburitan gitu Kang balikna. Nyi Esih semu melangeun. Moal sugan, pokok kapan kercaang bulan ieu. Kaputingan oge moal ngatok. Sok kadikeun Esih botolna. Ieu budak pangguheula. Asmita menta botol bari mikeun budak. Geus kitu mah gejlig Asmita turun ti imahna bari ngajingjing botol. Kebat kalandeuhkeun satengah rurusuhan, maksudna rek meuli minyak tanah ka Nangka Pait. Nangka Pait teh Sukawuningnya palawargi zaman ayeuna mah. Puguh jalan teh mudun atuh ngeunah pisan. Lempangna manina releng kawas aya nu nyurungkeun. Ngan sajorelat oge breh lemur seda hurip geus katemong. Manena terus ngadudud teu luak ieu. Sakedeung oge seda hurip geus kaliwat, jalan mimiti maya teu mudun teuing. Lempangna mimiti di kendoran, itung-itung ngareureuhkeun napasna. Tapi sakedeung deui oge manehna anjog ka Nangka Pait. Bras ka jalan aspal, Asmita mengkol ka katuhu. Toko si babah gondok geus tutup, tapi ari pantona mah muka keneh, malah si babahna oge keur ngajajanteng we di hareup. Eser minyak lantung toke, cek Asmita bari nyampeurkeun. Si babah gondok lain emalan, kalah nyerengeh bari melong kana beungeut Asmita neuleuh ceda nu ngagudat dina pipina. Anu sanajan manehna teh geus nyahoeun yen eta teh ceda urut gelut jeung maung. Tapi saban prok patepung sok melong we matak pika sebeleun. Meuli minyak toke. Asmita nyarita deui, teu ieu malire kana petalakuna si babah nu matak teu pika geunaheun teh. Hayya. Si babah teu kebat nyaritana lantaran ras inget kana kageuleuhna dumeh Asmita tara ngajual areng deui ka manehna. Ayeuna rek dibales moal dibere meuli minyak tanah, mangkaning warung-warung sejen geus tarutup, ongkoh deui can puguh aya di nu sejen mah. Rek meuli minyak lantung toke, buru-buru atuh bisi kaburu-burit. Asmita bangun geus teu sabar. Memang di jero geus tangtu aya si Onah nu bakal ngaladangan, tapi Asmita teu bisa asup lantaran kahalangan ku si babah. Hayya, aweung winyalantum mah, weak, weak. Emal si babah bari ngabalieur. Piraku toke. Asmita siga nu teu percaya. Aweuh, geus weak. Cali we ka nu seyen. Gabrug pantona ditutupkeun. Cilaka. Ka mana deui nya? Kudu neangan minyak mangkaning geus tarutup. Nah aya ku judus-judus teuing deh. Tergonok teh. Asmita gegeleundeung jero hate nu saterusna manehna luak liuk neangan warung sejen anu masih muka. Sabot keur kitu, torojol aya budak lalaki bari ngajingjing botol. Heg manehna keketrok bari gegeroan maksudna mah rek meuli minyak tanah. Brai panto teh dibuka ti jero. Bulubus budak teh asu. Delila oge kaluar deui bari botolna sidik dieusian. Geningan eta aya. Asmita ngagereundeng bari nyampeurkeun. Tapi kakarek oge manehna rek nyurungkeun panto. Ti jero geus nyuruntul manten si babah gonok bari nyurungkeun sira Asmita satakerna.
Atuh teu wudu Asmita teh nepikeun ka ti jengkang meh labu. Rek meuli minyak babah lain rek maling. Asmita rada morongos, ngerasa gemes ku kalakuan si babah asa ngehina-hina teuing. Awe, tapi mane maksa wae alek asu. Si babah morongos ngerasa teu ngeunah nempo Asmita nu dianggapna campelak. Geuning itu budak mah dibere. Asmita ngahegak bari ngareret ka budak lalaki nu geus ngaleos. Wal dijual ka mane? Utuh nyatana mah weuli we ka Cihuni. Apan mane oge lamun ngayual aleng soka itu ka Cihuni ha? Si babah nulak cangkeng. Asmita meniti kekereket huntuna nahan amarah barang ngadenge jawaban si babah kitu teh. Kaharti ayeuna mah pangna manehna teu mere meuli teh sasatna mah males ka teu ngeunah dumeh langka ngajual areng ka manehna ari teu kapaksa teuing mah. Dasar si babah gonok keur kulup teh teu gableg rumah sapisan sia ngajodog di dieu teh. Asmita gegelendeng. Naon sia? Ngomong naon sia? Lasal orang kampung halam jadah si wawi sia dasal gelo. Aing mah teu nulut ka sia leuleuh wangsat teu boga laja sia. Si babah gondok nyarekan bebeakan pang namah ngarasa nafsu dumeh disebut si gondok. Naon sia gondok? Kumayu sia gede hulu ngajedog di tanah Sunda teh ha? Kawas raja we sia mah di dieu teh. Di negeri sia mah sia teh ngalebokan anjing atawa babi deuleu. Asmita teu kaampeuh deui amarahna. Sanajan bener manehna teh urang kampung bau lisung ceuk babasaan mah, tapi ari di sisia teuing sarta dicarekan teu boga tanah jeung teu boga raja mah nyang ngagedur we nafsuna teh nu matak dina ngahualkeunana teh kacida pisan peureusna. Sabalikna si babah nafsuna teh geus kacida ngagugudugna kakara ayeuna pisan ka manehna aya nu wani nyarekan. Da biasana mah ulah boro-boro aya nu nyarekan disarebutna oge teu oleh eneng, teu oleh juragan. Paling copel disebut toke. Manehna cukupnya hoyen Asmita teh lain jalma bantrak-bantrakeun ku ngadenge beja yen ti heula Asmita kungsi gelut jeung maung oge. Manehna oge boga anggapan yen Asmita teh lain jelema kosong. Tapi sok sanajan kitu manehna saeutik oge teu ngarasa seber ngingetkeun kana pangarti manehna bawa ti nagara luluhurna anu mangrupa elmu kuntau sanggup pikeun nyang hareupan 10 urang pantar Asmita. Anu mata kakarek oge Asmita ngalingkupkeun biwirna. Kalawan cepet alabatan panah anu ngablesat tina gondewana, manehna ngablesat ngirimkeun panarajangna mangrupa tusukan dua ramo kana genggerong lawan. Asmita ngaranjung teu sangka si babah teh boga maksud rek maragatkeun nyawana ku jalan rek norobos genggerongna. Kalawan rikat sakilat manehna ngejat ka gigir bari hiuk ngababukeun botol kana ramo si babah. Euleuh pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui cag urang tunda di Hanyuang siang urang teu di Handeuleum sieum. Paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.